Anu kaopat anu diharamkeun teh nyaeta perbuatan anu fasik. Ari perbuatan anu fasik teh nyaeta pepencitan make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah. Sapertikeun perbuatan jalma-jalma musyrikin anu mana maranehanana pepencitanna teh osok make ngaran pangeran-pangeran manehanana. Eta perbuatan kapasikan pepencitan anu dipencit make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah, maka pepencitanana haram di daharna.